Kenapa anjir? Aing tiris kieu euy bah ti isuk kurubung gitu anjir. Heeh tiris. Ti isuk hujan we teu eureun-eureun. Ain be lareuwas beuteung nu jol ieu bah wing di imah. Cih aya naon set teh. Da biasa urang mah lamun teu nginjem beas urang rek nginjem duit biasa ngan coba kasih apa we da. Ieu mah ari ka Bapak BPD mah da. Tapi bayanya apa bari ngaroknya Da biasa ge bari udud. Teu kan ari urang mah sebagai masyarakat gitu naon teh urang sok ngadu ka BPD gitu kan beneran si Abah teh BPD. Aing teh BPD nya weh. Ye, anjir. Tiba heula karek sadar. Heeh nyeta. Bicara bejana tadi rapat naon wae. Aya rapat. Ci hayang nyaho urang naon sih nu bahasna. Jauh anjir rapatna oge teh. Mana Zimbabwe. Di eta apa daerah Ciminyak. Atuh anjing deukeut Cililin dinya mah tuh. Eta Cililin teh. Jauh. Beda jauh Lembang Mandul anjing mungkin ka Bareuh suku. Bener Abah eta teh lu diomongkeun ku Abah teh komo ngoronang. 7 peuting mah insyaallah teh nepi ka tuur bolek sek. Anjing Heeh da eta kieu nul mata kerapat teh da. Pan urang mah kawajiban nul meureunnan. Kawajiban urang teh meureunnan. Da belegug oge aing teh abdi masyarakat. Nya da belegug ge dah Abah teh gitu. Jadi wing teh ngabdi ka masyarakat teh. Nya kudu wayahna da di Abah teh dipilih teh ku masyarakat. Tah eta Matakan Abah teh kudu bela ka masyarakat. Mun masyarakat teh boga beas bere. Oh teh kitu nya. Nya da urang teh boga beas rek mere mah. Lamun aing teh boga beas kumaha anjing? Tong jadi BPD wah ka boga mah minta ka kades. Salah meureunnya Euy Bah, loba pisan euy. Jauh tadi ngebahas naon heula abdi teh. Tadi mah sebetulna rapat intern rapat intern jadi acan ngalir ke penetapan, ke perdes dan segala macam. Intina tadi Abah ngariung di ditu jeung sapara kancal hanya jeung sesepuh tadi teh nyaeta ngarancang segala rupa hal aspirasi nu aya di masyarakat. Jadi kan urang teh BPD teh kan tiap dapil teh aya. Cing aya tiap dapilnya yang siga dewan wae anjir. Udah kan BPD teh dewan desa. Dewan leutiknya. Nya. Kan bedana ari BPD mah kolektif kolegial, nu cak Abah tadi koroyokan. Bener koroyokan, heeh. Ari kades mah sorangan gitu. Bener. Kan Abah nu nyeun perdes. Heeh eta nyata. Apa? Tadi ge aing menang baju baru. Anjing, HD-nya baju baru. Eta urang iraha dibere baju baru. Engke kurang dibere urang boga baju ipin-upin. Engke beungeut teh di belah dieu beungeut Abah, belah dieu beungeut Nul. HD-nya aing menang ngadesain teh sapoe sapeuting teh. Atuh aing teh kudu didogulan, Bu. Ipin-upin. Ya, ieu Nul sebenarnya mah intina mah tadi Abah rapatkan itu teh jadi istilahna ngumpulkeun sakabeh aspirasi anu kenging ti masyarakat. Jadi Abah sapara kanca teh nguriling 16 RW nya di Batu Jajar Barat mah ya 16 RW. Nguriling 16 RW nyaeta nya abdi cek paribasana malah Abah teh tataros ka masyarakat naon cing anu kirang teh naon cing ai masyarakat teh kintan-kintan anu tiasa diaspirasikeun ye aspirasi masyarakat anu tiasa ku abdi didorong ka pemerintahan desa abi keur lain Abah keur kieu mah pinter Bah eta mun ngadarongna ke tong jauh teuing Bah deket Citarum. Heeh me gancang palin anjir. Heeh bener tah kayak mending di dinya cek urang mah dicontohan contohan lah ku di dinya Nul geus bosan jeung urang. Siga anu boga bala deui aing podcast anjing eueuh deui atuh aing ke jeung saha atuh meureunnan urang ge kamari nyobaan sorangan urang teh hayang nyobaan aing teh monolog ngomongkeun masalah sorangan gitu.
Da gempeur sabah biasa Aslina duaan. teh teh. Asli. Oh nyobaan teh kamari. Nyobaan urang. Udah urang mah geus moal bisa nya jadi guru gembul urang moal bisa. Urang mah kudu duaan, kudu ngobrol, urang mah teu Nah, bisa ngobrol jeung kamera Urang lain teh. urang mah geus biasa meureunannya gitunya. Biasa, urang biasa duaan masalahna. Lain tandul kieu ye. Ieu mah baelah keun eta mah da tadi mah Abah mah rapat di BPD teh istilahna nampung aspirasi lah nya. Nampung aspirasi anu ku Abah cek paribasana Kalau ieu bisa dicas. erek diterapkeun bisa. Bari dicas gitu Erek bisa. diterapkeun bisa bari dicas. Sok. Nah, casana lain ieu tapi Ya. heeh. Lah, sok bisi pareum. Moal udah kerek dicas. Heeh. Nah, jadi istilahna mah nampung aspirasi anu rek diterapkeun ku Abah dinu engke pas rek di Perdes jeung ketuk palu lah cek paribasana mah ditetapkeun. Nah, minimal urang teh matak ngariung teh meureunnan mana ya anu leuwih penting anu kudu diheulakeun. Nah, kira-kira naon bah anu urgent di Batu Jajar Barat bah? Anu urgent di Batu Jajar Barat mah sebetulna Anu deket-deket anu ieu we. deket-deket ieu lah naon? lain urgentnya meureunnan anu kudu gancang-gancang dilakukeun nyaeta di awal tahun ieu di awal tahun 2025 ieu nyaeta ngabentuk BUMDes nu anyar. Oh beak, Intina, kamari beak nu BUMDes. Masa BUMDes nu kamari TCF. Jadi kedah aya nya istilahna mah kedah pemilihan deui lah. Nah, kedah aya suksesornya, Ya, penggantinya. kedah aya pengganti. Nah, mudah-mudahannya intina lamun eta kan eta salaresna aya BUMDes sih kan Itu tong kosopan aing sok era ngobrolna. Tong sia gitu abang ngobrolna biasa we. kan aing teh keur pinter sia teh nul. Oh, yung pinter sok sopan. Oh, aing Berarti unggal poe teh apa teh bodoh we nya da kasar we ka urang. Heeh. Salah. Lain aing teh menang diajar tadi teh cing atuh aing teh pan diajar Nya, teh. oh sok kumaha abah sok ngomong Aing lemas. teh diajar pidato lemes tadi teh da aing nyang anjing ngadon digaplok geuningan. Nya heuh daerah teh ketua BUMDes. Ketua BUMDes, Ketua ketua BPD. BPD. Nya hareupeun mau nanan unyang anjing. Yang dipecat nanan. Saya dipecat. Itu ketuan tuh. Jadi nya kitulah inti nama lah anu kudu diheulakeun. Inti nama urang kudu buru-buru ngabentuk BUMDes nu anyar. Terus geus beaknya. Da kusabab geus beak. Ya. Nah, inti nama supaya pengembangan jeung pemberdayaan masyarakat di desa urang teh supaya bisa leuwih kadorong gitu. Bisa leuwih gancang maju gitulah ibaratna mah lah cek paribasana. Salah sahijina nyaeta dinu pemberdayaan masyarakat, boh dinu budaya, boh dinu seni. Terus pembangunan di ranah-ranah desa model jalan anu rarusakeun bisa dibenerkeun infrastrukturna tah kitu ibaratna. Terus UMKM anu aya di Batu Jajar Barat Kudu hirup. bener. Eta anu penting mah matakna BUMDes kudu buru-buru di ieukeun teh di naon istilahna mah kudu buru dibentuk pemilihan dibentuk lah. Pemilihan gitu. Nah matakna tadi rapat anu paling inti eta sebenarnya. Cacing kira-kira ya, ieu mah Abah, ieu mah pengetahuan meureunannya sabari Abah oge diajarkan lu udah Dibalik. Uing ieu. diajak ke abah, udah diajak ke Ih, uing. justru kieu ieu kudu bisa ngabalikeun. BPD Ya. ieu nya urang mah da sebagai wakil masyarakat ieu. Justru orang sebagai wakilna masyarakat kudu diajar ke masyarakat sautuhna. Oh, bener. Oh, bener aspirasi mah datangnya ti urang nya. nya lain ti urang apana? Pan urang mah ngawakilan ngadorong. Nya, Tapi udah bener saya teh ngadak-ngadak bodoh anjir. sih Ada hartahu naon tadi? tahu bulat. Didorong, Didorong dadakan teh. dorong dadakan. 500-an deh. 1000 aya mah naik. Anjir naik ya. Tahu duit urang teh dieu nganyuk heula urang ke tukang tahu bulat cik aing teh nganyuk 2,5 juta Edan, anjir. Nepikeun ka kamar pinuh tahu bulat aing. Aya murunan sakamar eta. Sarena tahu bulat aing. Anjing yang dibere we di tukang tahu bulat aduh. Aing. Lain ya mah kira-kira ya nu. Ya mah ngobrol di masyarakat teh nya. Ngobrol di Ada masyarakat. orang salah ke masyarakat Nya, ieu, heuh. salah ke BPD heueuh. Model kan abah ge kan sok ngawarung panandul lah apa sorangan. WTS kumaha bangkrut WTS. enak we. Henteu lain bangkrut mah henteu nu sabenerna mah urang teh ngan kurang duit tunggul. Heuh bangkrut itu Ih henteu kurang duit, kurang modal. kurang modal. Heuh kuduna mah BPD. Ai bangkrut naon artina sih teh? Bangkrut mah beak, tumpur teh boga naon. Aya keneh uing mah rodana hunggul. Eusina Eueuh. heuh bangkrut sih teh. Kok eueuh nanaon pan eueuh nanaon mah jeung roda-rodana eueuh. Sama aya keneh roda. Teu da Sia sok debak sia.
Cenah naon geus piaraleun ge aing teh loncat ka aing Entong maot jauh anjing seueur. jauh teh Teh di lantai 2 teh aing 5 meter. aing teh masih abah urang teh euy. Heeh tah. Aya ngobrol di luar aing teh bosan di jero wae abah we. Benar da. Oh, orang kali-kali kan kudu refreshing di alam anu istilahna Ya, mah. di lapang terbuka. Aya- Tah, aing terek ngomong kelemahan Desa Batujajar Barat teh boga lahan terbuka hijau. Tah. Eta Sok cing, naon cing dul boga ide naon cing. urang salaku masyarakat teh da hayang Naon? dicing dinu ieuh teh. Heeh. Dinu ieuh, dinu tiis. Keur makan enak kaayaan urang teh keur naon ngaranna teh iklim pemanasan global teh ya. Oh nya bener. Suhu teh naik. Tah urang teh salaku masyarakat teh butuh ruang terbuka hijau bah. Anu ieu nu geunah masyarakat bisa kadinya gratis. Oh, model edu wisata teh ya meureunannya. Edu wisata kan di urang sabaraha mah aya Geus mencerang. aya mencerang cuman kurang ieu. kurang ieu kahiji istilahna mah minimal ya Batujajar Barat teh biarpun geus aya hiji minimal aya sababaraha hiji gitu. Minimal ya. Lu minimal kemanggeuna lah we. Nya, kemanggeuna. Minimal kemanggeuna ya. Tapi nya mudah-mudahan aya nu bisa cek paribasana naonnya lebih potensi gitu Aya nu lebih. nya. Tah di urang teh kitu bah sabenerna di urang kurang sumber daya manusia anu paham kumaha cara ngalola alam. Di urang teh kurang bersatu jeung alam da tiba heula ge urang Sunda mah nu ngaranna Sunda Wiwitan mah eta teh seni miara alam. Seni ngingu alam kumaha carana urang ngahiji jeung alam. Tadi urang teh geus bisa disebut jarang jelema anu ngarti kadinya. Jadi lain kala ai ngahiji jeung alam teh urang kudu jadi tatangkalan atau kumaha tan? Teu kudu jadi alam, teu kudu urang jadi teu kudu jadi tatangkalan. Oh jadi teu kudu dipelakeun urang mah nya. Teu kudu da abah mah lain huy boled. Jadi ngikeun lah tuh aing. Oh. Urang teh keur ngomong dina si Sabah mah kayak kitu. Tapi da aing podcast sorangan teu bisa kudu jeung si Sabah. Benar. Ari aya piaraleun. Aing teh kudu kumaha pamiarsa sok komen. Piaraleun si Sabah mah. Teu kumaha Jadi ceudem euy lampu teh euy. Gitu atuh tah. Ceudem nu. Heueuh kudu diincus euy. Aduh karunya nya lampu. Oh, tipe C ieu mah euy. Oh, Bae lah. Mantep. lain tipe ting tapi bayar sapareuna bae. Sapareuna. Tapi da kaset tuh mul di dinya nu. Kaset urang teh cek pamajikan urang mah cenah. Oh Nah, jadi gitu. jadi kumaha nya gitunya. Jadi urang teh butuh jelema anu bisa ngembangkeun potensi Desa Batujajar Barat. Kan wisata teh aya dua bah, wisata teh anu wisata geus disadiakeun ku alam jeung wisata buatan. Tah kusabab Desa Batujajar Barat mah teu boga wisata alam anu geus jadi siga Ciater gitu Oh kan. nya bener-bener. Mun teu Curug Malela. Eta mah geus dimenangieun alam kan. Urang Nya, mah nya. tinggal nyieun akses infrastrukturna. Tah Batujajar Barat mah teu boga, tapi bisa diciptakeun bah. Oh bener nya. Da sabenerna mah Bali oge Bali oge lolobana mah diciptakeun. Nya bener. Da ari potensi alam nama kan Nya. pantai hungkul. Model pantai oge kan diciptakeun nya aya tempat di dinya Nah. di sisi pantai teh geuningan. Da ari nempo pantaina mah sarua jeung di Nya, Jawa Barat bener, ge pantaina bener. mah kitu-kitu keneh naon dibalik keistimewaan. Oh. Aya wisata nu diciptakeun nyata nyieun candi di dinya kan candi diciptakeun dijieun. Oh benernya. Teu jadi sorangan candi mah pan. Oh, Heeh. lain dipelakeun nya Lain candi mah nya. dipelakeun da candi teh lain sampe itu Hanya uing teh candi teh aya binina gitu dipelakeun we jadi. Oh, da candi. bangkuang lain abah, Lain. lain. Apa lain da soalna kaceboran wae pan ku pantai jadi Kaceboran wae. oh jadi gede kan jadi candi gitu. Jadi aing ngacaprak keur ngobrol gitu. Geus. Oh, kitu cek urang ge. Bener-bener diciptakeun pokoknya namanya. Diciptakeun aya wisata anu geus ti dituna geus aya, ini wisata anu diciptakeun. Tah urang teh kakuranganana meureunanya. Ieu mah ieu menggritik membangun urang mah ka pemerintah gitu nya. Bener-bener. Kurang sumber daya alam anu bisa ngelola Desa Batujajar Barat. Da goreng-goreng ge di dieu teh loba mahasiswa libatkeun kuduna mah. Cing karunya tuh nul. Makanya mahasiswa digoreng anjing. Maksud teh urang teh aduh anjing kumaha ngajelaskeun. Dicek Mahasiswa teh kudu digoreng. Lain kitu da Pak maksud urang teh kitu. ngacing. Kan salila ieu teh mahasiswa teh loba di urang teh Oh, yeuh. benar. Jurusanna teh loba. Pasti aya jurusan pariwisata. Oh, benar. Loba bah. Oh, Urang ge sijina kan pariwisata sebenarnya mah urang. Oh, dudinya teh si Wisata cengan urang teh teu anggeus kaburu kawin. Meureunang kabita aya kawin mah nya. Kuat aing teh. Teu
majikan bisi ku batur deui. Oh, Kawin ku benar. aing nya. Jadi buru-buru dikawin merenya. Buru dikawin gitu. Tah geus dikawin antepkeun nih ku urang teh. Endo teu kitu kata Oh, bener. aing jadi bieu teh langsung kan itu Nah, anjing wae nya pikiran urang jadi- teh anjing teh. Kitu maksud urang teh. Jadi maksud urang teh kieu, jangan ngembangkeun pariwisata nu aya di Batu Jajar Barat khususna. Urang libatkeun mahasiswa mahasiswa anu PKL. Pemikiran-pemikiran teh brilian siga urang baheula waktu PKL teh kuliah. pedagang ieu lain. Dagang kaki lima. Kaki lima? Lain. PKL teh singkatan. Naon Siga singkatan SMA sekolah menengah atas. SD sekolah dasar. Ai PKL? Singkatan teh. Heueuh naon artina Siga teh? PMP. Pendidikan Moral Pendidikan Moral Pancasila. heeh. Tapi PKL? singkatan teh. Heueuh singkatan naon sia teh? Pokok deui aing ge. Baheula aing kungsi PKL gitu da. Urang mah da tah urang geus kaduhung urang teh geus semester 8 ari teh. Urang geus nulis loba nulis paper, nulis skripsi. Urang mah kari sabenerna. Ayam. Kari DDO. Kari DDO ku dosenna aralna ku aing. Sia goblok cenah ngagokan we aing. Biar si Tak cenah. gitu. Cenah. Urang teh budak pariwisata teh bah. Tiap bulan baheulanya aya tugas kepariwisataan teh nulis proposal tentang wisata anu geus jadi jeung wisata anu can jadi baheula teh. Urang teh geus nulis sababaraha proposal dan itu berhasil. Urang kerja sama jeung instansi baheula. Oh, jadi meureunnan ai PKL teh meureunannya naon? Praktik kerja lapangan. Bener. Si eta nya saan. Nya, Jadi disingkatna teh nu eta gitu naon tadi teh PKL. Praktik kerja lapangan. Praktek kerja lapangan PKL pamirsa jam mahasiswa mah lain pedagang kaki lima sih Lain, mah salah. Pedagang kaki lima mah si Abah atau warung WTS. Bener. Kaki lima. Bener. Beureun dianjukan itu malayar itu teh. Acan pancek aing ge hampir 1 miliar Ari teh. Pak Kades mayar can utang teh. Deh, Pak Kades Kades mayar teh. mayar, Iwananan mayar. Wananan acan. Cek aing ge. Oh, Mang Ope mah nya. Mau pe acan sarua. Artis. Eta Sarua. artis nganjuk rokok eta mayar-mayar. Kitu bah. Jadi dina goptung jadi kan kieu nya sabenerna mah. Aya lembaga nu disebut BUMDes. Oh nya Nah, bener di desa teh apana? Di desa teh. Oh. Jadi Kades mah fokus we nguruskeun ke tentang keadministrasian nu aya di desa katakanlah seperti gitunya. Takan aya nu ngaranna lembaga nu ngaranna BUMDes. Tah eta tugas BUMDes sebenarnya. Bener. Ngembangkeun potensi nu aya di Bandung Barat bener, di bener. Batu Jajar Barat. Tapi pertanyaanana hiji. BUMDesna paham teh tentang potensi wisata di Batu Jajar Barat tah hiji. Areuna nu kaduana Kok hiji sih mah. Tapi aya sababaraha hiji maksud urang teh. Nu kahijina bieu. Jadi pemahamanana teh kudu secara holistik bah. holistik teh naon sih teh? Anjing geus saya deui. Holistik teh menyeluruh. Oh, menyeluruh pemirsa holistik teh. Nya kudu boga pemikiran anu Urang luas. teh sebenarnya mah apal beu teh di nu Ngan sia teh. pura-pura bodoh. Bodoh aing teh poho deui. Pura-pura bohong tapi poho deui. Balik aing lieur eta hiji meureunnan potensi terus bisa ngembangkeun potensi terus kudu paham tentang pengelolaan bisnis. Nya bener. Pengelolaan manajemen. Kusabab kan eta mah bisnis BUMDes mah. Nya bener. Kudu nu paham ngelola bisnis. Nya eta tah bener pemirsa. Tah nu katilu can anggeus. Nu katilu Bener. urang bisa nyerap tenaga kerja minimal Oh, di lingkungan bener. Batu Jajar Barat. Oh, eta ge mengurangi Pengangguran. Oke. BUMDes teh kudu bisa Oh, ngarangkul bener, berbagai bener, pihak. bener. Anjing karek kapikiran ku aing. Iye, aing teh. Anjing pinter si eta. Aing teh menang apalkeun sabeu peuting. Iye. Eta jadi Eta bener. intina mah cek urangnya jadi BUMDes mah teu bisa one man show. Oh, teu Bisa ku aing sorangan. Oh, bener. Urang teh kudu aya kerjasama nu ngaranna teh pentahelix. Pentahelik. Berbagai pihak diajakan, bah. Oh, kerjasamanya. Kerjasama. Oh, bener. Polisi teh tong dianggurkeun kayak ngajaga tempat wisata. Oh, Tentara bener. ngajaga keamanan meureunnan. Bener. UMKM-na dilibatkeun, meureunnan ke ti Pemdana dilibatkeun, ti Dinas Pariwisata. Mahasiswana libatkeun.
masyarakat dilibat Anjing Pak Kades. Anjing si ieu pinter goblok. kok pinter tapi goblok aing bingung jadi siapa Jadi salila ieu ye mun ngobrol jeung si tara nyambung, mun teu aing nu tara nyambung. Tapi poe ieu pinter des Bener ieu. Pak Kades abi tadi mam Ting mam naon des. mam tahu bulat apa sakamar jadi abi pinter Pak Kades Tapi bener. Tapi teu naon eta bener nul. bener Salah sahiji meureunnan lamun diaspirasikeun eta teh aspirasi masyarakatnya. aspirasi masyarakat Bener, urang teh eta apa teh Abah oh, susanajan bener, urang teh bener. kasep kan urang teh masyarakat kan ya Abah bener. Batu Jajar Barat Untung nanti kerek saeutik kasepna loba teken ka abahnya. nya cek si bubu mah cek urang mah gitu teu urang teu bogoh ka si Abah urang mah da urang mah geus kumaha si Abah teh gitu da geus bosen urang ka si Abah Gitu kan. karena mah gitu heueuh urang teh kita teruskeun montong Iya. pada itu kan ngomong gini aing teh Kudu gagas teh urang teh pan orang pemerintahan desa aing teh kieu lembaga desa aing teh. urang teh Abah Kudu berwibawa da sih teh. bencong da urang perkasa Ente mah da sok mamawa kitu wah. Jadi kieu aing mah. cager Cager. Tuh, Abah tah urang mah ieu mah aspirasi hungkulnya tah eta teh kudu diserap eta. anu ku urang nyaho basa urang kuliah dan itu sudah berhasil Oh, baheula teh berarti nul teh pernah kuliah di pariwisata kepariwisataannya. Eta bener ya, abah kudu loba diajar ka dirinya berarti nul urang ge loba diajar ti dosen Heeh. alhamdulillah ibuku nama ya keneh eta ge urang teh aya Heeh, dirinya diajar ka dosen. Aing ngajarkeun tuh nul kun teh. sok diajarkeun ku urang ngan urang mah cingarti we ka urang siapa teu ngarti Teu ngarti aing teh. Diajarkeun. Sieu mah engko Aing teh boga beas, si ngarti ka aing. urang pan aing teu ngarti. gitu intina mah bah matakan orang-orang lain da kudu aya kritik membangun oge nya nu matak kunaon bumdes di Kritik. urang Kela kiripik ngabangun kumaha maksudna? kritik lain Oh, kiripik kritik aing da anjing ieu meureunnan ka kritik anginan mah bener. buuk galing teh buukna kritik Kritik teh ieu naon ngaranna teh? Naon ya disebutna teh kritik teh mun bahasa Indonesia teh naon sih? Kritik teh? teuing eta kritik teh jadi mun urang mah ngabejaan urang sebagai masyarakat teh bener, cicing bener. wae da urang ge nempo bener. kan bumdes ngabangun itu ngabangun dia tapi kan hasilnya can maksimal Nya nah bener. ajaran urang mah kunaon sabab teu ngalibatkeun nu tadi teh pentahelix tadi bah Bener. pentahelix teh sok libatkeun da di dieu loba mahasiswa Bener. di desa Batu Jajar Barat teh loba lulusan Unpad ITB IPB aya Oh, bener malah internasional di Batu Jajar. Unpad teh. loba UPI di antarana aya si sabah aya Unpad urang libatkeun abah meureunnan da urang teh kieu nya Aing mah da baheula kuliahna siga nu gelo nul Oh, di sarua. sini rupa. da kaciri bah ciga nu gelo da ayeuna kaciri kaciri ciga nu gelo kan kan batang guru gitu urang kan ditulis sastra urang ge bah ilmu kebudayaan sarua we da teu jauh ari pan ngahiji nul sastra budaya jeung budaya seni jeung mah seneng. ngahiji itu bisa dipisahkeun urang ge baheula hayang sempat kan ari sastra mah diajarna kitu bah nyeun puisi ngarang bebas da ngapain kuliah teh juga nu Eta ai si budaya ayeuna di mana cicingna nya? budaya teh beuteung lain budaya nu kitu Eta guru budaya teh teh. diterangkeun budaya Ibu budaya. jadi sebenarnya budaya teh lain budaya sebenarnya kata dasar tina budaya teh cek menurut tina lontar tina batu cek buku-buku buhun tahun 1900-an Jadi nyaho. jadi nyahonya sebenarnya kata teh lain budayana ngaranna teh Budayana. Kata asli nama etanya bahasa Budayana. aslina nya budayana. kan urang Sunda mah leuwih nyaho teh heula Bener. si eta mah budayana cenah budayana lemah mata kan hayang ngancurkeun nya bener. hayang ngancurkeun peradaban hancurkeun budayana kan bener tadinya kan tah nu bener mah budayana cek Sunda diserap ku bahasa Indonesia budaya Oh, benernya. Si eta aing menang maca aing Baterai anyar anjir si eta mah palingan pinter. tadi pamere abah ya Baterena anyar. Tapi abang ngopi heula nya sakedeungnya. Rada dieung nya. sok sarua ada orang lieur tapi pokoknya mah kitu we urang geus hampir setengah jam ya urang ngobrol teu karasa ngalir ngidul pokoknya Tengah mah jam teh. geus setengah jam tinggal geus hampir 25 menit pokoknya urang teruskeun ke obrolan-obrolan anu ngeunaan Bener. da urang ge tukang heureuy wae nya bah dari urang lagi kudu naon udah mere edukasi Mere edukasi, bener. urang ge lain khusus da aing ge sabenerna mah
pinter aing teh ngan Nya. bodoh saeutik gitu. Ya kayak orang penta ilmu keseniannya si Abah, ilmu seni, ti orang ilmu budayana, kayak orang hijikeun mata kan orang jeung si Abah babarengan we teh eta. Kailmuan orang teh nyambung da urang mah nya budaya dihijikeun jeung agama mah moal pagedrug, seni dihijikeun jeung agama pagedrug. Bener. Moal loba teu satujuna. Matak entong sok ngahiji-hijikeun masalah budaya jeung seni jeung agama, budaya jeung seni jeung agama tong dihijikeun. Tong dihijikeun. Agama mah misah. Agama, Kunaon? budaya, seni. Kunaon cing bah orang nanya kunaon seni agama teu meunang dihijikeun jeung seni jeung budaya. Nya intina mah skill lah bahasana mah lamun di cing teh. Jadi lah mengajarkan rada jero nu kitu mah. Jadi intina mah kieu, kayak orang disambung eta nangtung eta mah. Gitu. Jadi saeutik kurang bere. Agama panjang eta. Agama mah aya di ranah privat. Nya bener. Ranah Setuju, pribadi. Abah setuju. Tari seni jeung budaya mah ayana di ranah publik. Nya Jadi mau bisa anu privat dihijikeun jeung publik hese. bener. Itu matakan urang pagedrug wae gitu. Tah pokona mah kitu we lah urang sambungkeun dina obrolan anu salajengna ngeunaan potensi wilayah desa jeung nanaon sagalana. Eta mah pokona mah khusus ngebahas yang desa mana wae oge bisa dipake. Bisa dipake. Kayak urang ngabahas aya nu ngaranna Bener. peraturan pemerintah Anjing eta tahun 2002 hiji tentang BUMDes, urang ngobrol eta engke nomor teh nomor 11 gitu. Kayak wing ngalinya. Oh, aya dina internet gitu. Internet aya tinggal dicokot. Urang kan teu boga wifi nangul Papayahan apa nih teh online teh dina wifi si Abah mah sok papayan. Aing nyaho bong di nyeuman beas ya Allah papayahan gitu aing. Bong nyaho aing teu boga beas. Jadi kalau geus pokona mah kitulah urang ngabahas kasusna mah urang nyambung anjing. Urang nyambung nih aing. Itulah bener pokona mah. Heuh kitu we nya. Aya eta pokona. Tong poho pokona mah nya. Tong poho di-subscribe, di-like. Lamun rek komentaran pokona sadehadena nya. Pokona mah sadehadena. Gitu lah. Masalah sampurasun. Sampai